ngomong aing masa ketipu ku sia ketipu kumaha ya Kang nepi ka ayeuna dendam nama aing Jadi hati kai ketipu naon ya Kang kedah naon jeung si dawala ngomong ka aing mau nyarios kumaha hayang duit cenah ka aing si teh hayang yang beunghar dadakan. hayang beunghar dadakan hayang oh cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing mah peuting ngalabueuk menang tilu Kang sidik 300 juta da 100 juta hiji cenah ditawarna nya aing geus kumpul eta bueukna dolar cing teh teh geus kumpul euy bueuk teh ka saha Cina mana nu jualna ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk kieu cenah anu sipit panonna Raden Gatot Kaca nyaur ingkang Raka Raden Antarja doh eta badereran sepan diintip ti katebihanana leres ngeprek saudara merak di bingso sederan tinak gendingannya pun macan-macan Sinjang kirut saja tining wayang manjat ladrang kalau mampan anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa banteng benteng negara tekan pati lari jiwa kamsani gagah kencana satria bagian tenang ludang teringarang berjuang di medan perang
Cilaran seueur keneh jalma-jalma anu aya di puseur daya. Udah masih kene malah. Wayahna diayakeun heulakeun setan senjata. Siap. Dimas. Yo. Aya uang neraka. Berjuang di medan perang, tenudeng dari rakyat. Sing beunang ieu. Di mana datangna ka budak teh? Anu wae. Awas. Diayakeun heulakeun setan senjata. Wah, Sabab ieu senjata bisi abus ka karaton mangkaning wa istri. aya di lebat karaton. Sanes sakedik kula warga karaton. Harus. Tahu. Gai. Saya. Asal. Sora saha eta? Sa. Sa. Wallah. Abi. Nah Si sora Cep Moji. Cep iya. Jeung si Wala. sora Ya nama. ya ada. Apa bener? Ya, Akang. jelema da lompatan dulu. Wallah. Laras bejana di pusir daya. Wartos di pusir daya. Aya nu kokoceakan mamawa angel. Nyai. Ujang cing salamet ujang bade ngucapan kana angel marupana budakna. Bukan budakna. Ai budak cula ieu angel di ais. Ari angga Tawak kureun. bakat ku gemper beten. Aya buta ngamuk cenah deuleu. Gitu akang. Parah aing mana hanya euy. Lain kejadian guru Jadi hareng-heng kudu dengean pajejet kudu deuleuan kaya negara ini. aya negara akang. Meni Ai kurupan. sugan dewek nu demo teh komburuh. Teu ulah. Sembah kapihatur seul. Nuhun bot. Cager. Alhamdulillah ulah aya hibar abdi mah seul. Jeung saha ieu? Sareng si Dawala urang. Titu Maritis langsung teh abdi teh di Madukara seul. Tilu dinten abdi teh tos di Madukara teh. Geus tilu poe. Nuhun ulah jeung bapa maneh. Nuhun ulah. Biasa we tilu. Aduh. Geuning teh juragan sembah kapihatur lah. Nuhun bot. Jangan. Jangan. Kan aja lah. Cager. Oh saya kurang saya. Diuk. Diuk. Nah, mulai lah unanya ngomong teh. Meni jeung sentak semor. Meni komaku. Sembah kapihatur anu nuhun lah. Cager. Hibar lah. Jeung bapa maneh. Henteu duaannya ada 2 ekor. Baik mereka mana-mana. Alah,
kening juragan anu ti angkatan darat sama kapihatu Nora jangan alhamdulillah ulan aya hibar si gareng mana tegering yuk aya kubagyanya bisa papangih di dia ya benar lalu kau sekarang ke dipakai lelempangan teh pasti atuh oh kuda ini pamidangan bro sing kana heureuy teh sia mulai saruakan jeung di lembur sini kaayaan di puseur daya keur kieu areng heng kuda dengean urang aya heureuy aing mah pikiran kejadian ge ya nu kacedak cangkel maleungeun belah kede dramatik ongkong di HP mana Sarafana bener aja. intip asing Tarik kayaknya. jaga ku papalah sorangan kumamun murah jantung larai aya dunungan dunungan teker baut teker bingung udah di sini Situasi. banyak disiksa pembesian ketek itu kan liang jadi mah udah ya kada keluar aing rasa hati-hati
sumping anak Sumping Bapak Bupati. Jadi belit mesket hati baluan boyang paengan pangeresah Bapak Bupati Purwakarta baluan boyang paengan Ari Abah Haji Rosad dacan kula Acan gini eta. Sewang tata seorang buah puput leput Tahun Abah Haji Rosa Mun kahayang can kasorang Kungsi diri kedajang Ari Pak Haji Wawan 99 Iya. Supaya wakca balak tewale sumahan dan niat sejam babarengan Pak Haji Asep Wawan sambil kreksa uyunan lancarkan gahiru Pangkarinya Mesir Pak Haji nang Bekasi Sugante tetap mi cinta ning Yorika ganing pegang duriatna jadul kamoji Sing sabar aja. mere janji sanyana oreng ukur ngabibita abong kenang ati hina padalang ujang muhtar jang indah buktina Bapak Bupati ayah waktu tepung mungkaran memastikan ngajak rimitan ayah kan dadeng sadar Iya. tapi bukti nanyalan nganu ukur pikanyerian Iya. Pakarya. Kedakutan deui atuh Neng. Aya Pak Haji. najan aya ger kantina muang cara jeung anjeunna Arya Pasikara cerita arek kabela ning hajah yori Asep Wawan ganingan
lamun kieu baru karena ari pasti pegat jeung anjeunna. Gunaon teu aya sumping mangalah mata kesel ngajeng-ngajeng. Banginten salira pundung abah geus lawas batepang. Diri kekasan kasawian Rimpi suta nafsu kaki-kaki Ayaku bagja mana datang boyibot bagja kota tangan dia semua kape hatur sih diterima don nah ngomong kayaknya mun orang mana launan cager maneh bot ya mau cina cager maneh oh sae ulah hibar tejeng bapak maneh dia ya tejeng bapak maneh dia nah bener tejeng bapak maneh kan ieu henteu pun bapak nuju dagang pulsa si gareng mana si gareng ya si gareng mana lah si gareng ka dieu cenah henteu dah nuju nusukan sate sate marangi hidung mana seger nah naon cenah hayang sabaraha duit tong repotkeun ulah naon sate ceun bari masen artos ka dieu ya sekali amak dengan wayaeun sia amak asa ditip kadulur nepi ka kitu lain meuni hejo kana duit mah nya mata duitan aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah nya namprak nya aya Pak Haji Asep Wawan nya namprak we sakali-kali mah heug mere lamun teh nangkum sekali-kali mah lah nuhun agan abdi teh nampi wartos kulan di puseur daya nyawe geuning itu aduh tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan aya denawa bot lan aya buta lan iya ayeuna mah di kota lolobana buta teh oh lain riap di kota ini
baheula mah da di leuweung buta teh Ya kesebut di leuweung baheula. kahakanana daging atah Eta teh ayeuna mah di kota leuh naon kadaharanana? kasang rakyat di hakanan Meres duit negara mah dilegleg rakyat. oh, Rakyat terus kerugian. luar biasa hareng-heng ya gan kumaha ye Wah sakitu bot. Tadina wala dia wala tamtamat semata disiapkeun ngan kulantaran ieu raya sipil loba Wah, nu dagang pagaliwota kene gawe botak. yakin ieu bakal Aya pengorban. ramat kamale ieu. Korban. Bukituna panuhun kan Akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kangjeng Rama Prabu anu aya di lebet karaton kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalametkeun langkung ti payun siap Dimas mangga pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun temakan-temakan beli nyasar kan ketua terdosa siap Akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen ot teh belu kawios anu di dieu ya Soak memilu maka. Wah. Kilo kadinya mah Haji sting pabarengan jeung jelema kitu Sabulan ge begang Kang. saminggu we motif rag-rag ge jantung aing Dan sentak sengor we teh. luar biasa ya kejadian yang ngadadah pot mawi Mbak Seketika kumaha di lemuraina Naon. nu mawi abdi teh sen gagal panen di lemur oge bisa jadi. di lemur oge gagal panen ceuk abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi naon pare nuhun bulan kubelit sanes lah banjir sanes urang sanes naon jadi ala we kudu bogana sabok siapa itu jangan Eta wani. siap Potong dia omongkeun naik kudu boga nama tuh. atuh lain gagal panen sama nya Gagal usaha. tegableng bener Bae dah kudu bogana. gitu lah batur panen teh abdi menempo we. Ada teh nyawat. Ayo panen. Iya abdi mah geuningan ah ending teh abdi mah tragis iya malah petaka Panen hayam. janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi ti mana-manana ya teu puguh jujutanana bulan ya Jopet semua bae. kan ya agan pada si uninga teh asan naon abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang abdi mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan ya abdi mah diutus kupun bapak di Madukara ya kejadian kan Wah, kejadian naon Kacau. kejadian dah. jadi naon saya dolah itu harus ya ayo masuk baleno dulu Sok gempeur cenah. lamun duit panggolan nanya kok Wah, aya tahu karena duit mah awas. Di juru panggung. kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten pulang di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung Surawu. da kaseneng kalanep dunungan pulang Lalap-lalapan. Komo Gusti Subadra Gusti Sirikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh Pedan meninggal iman tuang na. anu kecil mah daun ceuli boleh ya Eta. Eta
hirup na dengan piomongan na. Anu kacidangan namun daun pulus keser bojong. Amu iya. Yang di mana daw kudunungan. Tuloy. Capek. Ai si horeng dunungan teh ngangkir lingi putrana Raden Abimanyu Sahate. Gusti Arjuna Ya. pangna diangkir kurang makna teh juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun Kasaha. ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teh daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina. Oh, eto. Itu kurang. Kira kitu kasusna mah ulan. Ko juragan Abimanyu teh ditolak. Tolak. Atuh ku ayana ditolak teh ku juragan Abimanyu, juragan Arjuna amuk. Ngamuk juragan Arjuna teh. Kurang ajar cenah sia. Masih di pulang sengit. Aing teh nyaah goblok. Oh iya Paman Arjuna nyebut goblok. Habina kamun urang gitu. Dirinya kayak kataran itu mah. Ayo ditanya nggak jempere. Montong nitah batur atuh. Kamu geus ngawakilkeun. Ayo dek ku sorangan mah. Ongkoh nitah, ongkoh ngecebrek. Aku ngawakilkeun. Da ngagokan teh teh kuring era. Nya engko diwakilkeun. Mun eueuh kakompakan hirup teh. Ngambek. Karembut proyekna ku aing ngamuk. Kakak ngadengkeun si wala ambek. Kalau saya tambak aja karena ngelawan sok nyaan sih teh mah. Sok luas itu mah. Dilahirkeun na bulan Sapar sih teh mah. Apa salahnya? Bilain yang Tak kitu kulan. Jadi si Abimanyu teh dikawinkeun. Sumohon Ka Lesminingpuri putri Raja Astina. alus si Abimanyu nolak. eta geuning. Dilahirkeun anak Bangna sae Denge eta teh musuh. Gorengnya bebenan. Ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah. Bahkan neangan rupa-rupa sarap pikeun ngalah nyawa urang. da ku abdi ge kitu disarek. Nya abdi ge wah komat teh ulah diterima. Nya di abdi ge aya rana. Kawin we lah tong dilatih 4 poe serahkeun deui we. Nya Nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama. Nya ulah sok nyeri awewe ceng. Itu ceng oge. cek ujang. Tuluy. Nah eta mah juragan Arjuna kulan. Seun ditolak ku putrana teh Tuh make teh. Lain teu sangka. lamun dia sia yang rame ya Jeff. Teu sangka nu asih dipulangkeun deui. Pulang sengit. Nu asih dipulang sengit. Aing teh nyaah ka sia teh. Nah sia teh teu ngaguk aing. Saha teh? Juragan Arjuna ka Abimanyu. Di Jawa Polotot bae. di jiwaan Jeff. Aing merong. Sudah mengajiwaan. Aing merong kedunungan. Tah eta dorakati aing deh. Mesat pusaka. Cat.
panjang tali luma waduk terete deui murwa goblok teh mah Murwa. Jadi dalan lagu. di podaran sia ku aing paratos di kitu tah dik kumaha dek dincos Jadi manis ya. pun bapak ngagajelang bari ngajelit agan ayah anak Amuing. bapak maneh gitu somohon nyanyiikeun atuh aduh ayah anak nun cok bisa aduh ayah anak nun tersurup Numpang. nah Aisyah turunan saha Berasa kita ngomong dari Kasumang. cek abdi oge Ada gamelan minang disurupkan gitu. habina-bina teuing sia teh abdi manyu agan saur pun bapak atuh ngabarerang pun bapak diciduhan dikepret bapak maneh somohon Tuloy montong pepiluan cenah sia badran aya si genut sia si buheke Si Kamuy. si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah Sakit mucika sakitu rada gelo teh da asa henteu ngomong gitu bapak aing asa teh nyarios kitu Dan lihat. Cikannya tuh gelo mah. da aing teh torek ya cek abdi ge Anu atuh mah. eta mangga gajeng juragan Arjuna ngudak juragan Abimanyu duka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa Wah, iya ya. paman Arjuna somohon cik agan kumaha ieu tulungan Kesini mau ke Raja cek Pati. bapak maneh kumaha saur pun bapak jang ini katu laporan ka juragan Gatot Kaca Ya. upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Raja Pati tewak Arjuna tebongkeun hukum ke masyarakat ieu teh negara hukum tong kahalangan peda bapak sanajan bari jeung perenahna paman salah tuntut sabab hukum ulah ceut kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu somat hacan salah tuntut Capetan. asa teu ngomong tutut tuntut apaan teu tuntut apa naon meuleum garing teuing tuntut Tutup. tutung Kalau badut cenah toin. tutung mah pemajikan wauken titing nama tuh Jauh-jauh. Jauh ah. hayu urang teangan Abi maju ngan urang tewak heula ieu buta di paling mana teh ya eta urang teangan di mana ka jeruk juragan Gatot Kaca juragan Antarja sareuneup saigel teh teh mah Ya hade rai raka. ombak rayiraka Kayung yun. Kewas. Kayung yun adi juragan Gatot Kaca sopana eta kan jadi lanceuk Allah. nah esek sia ka aing Kakarek muka kamogoh ke joli rambut. ngomong aing masa katipu ku sia Katipu kumari akan. nepi ka ayeuna dendam nama aing Jadi hati. Kai katipu naon ya akan.
Kedah naon jeung si dawala ngomong ka aing mau nyarios kumaha hayang duit cenah ka aing hayang si teh hayang beunghar dadakan. hayang beunghar dadakan hayang oh cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing umah peuting kana bueuk menang tilu kan sidik 300 juta ke 100 juta hiji cenah ditawarna nya aing geus kumpul eta bueukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh ka saha Cina mana anu ngajual mah ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk kieu cenah anu sipit panona aing eta mah ambek Da balalong. iya kitu teh ka aing di mana ya buek sih oh, ada jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh kalanjut dengan ibu ayeuna urang pertikeun juragan antarja dewek wah juragan Gatot Kaca Siling nya Sing ciga kayaknya. ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun seperti ke sintiga sapertina Sing ciga. duh Dimas cek sa antarja cek antarja aja kuring cek Siling teh bisa ngegerem sok latihan lah meuni eueuh sora piduiteun sia awa suara seni sok turutan aing yo gedean basna Sing agem. kurang tenaga teteh yo gedean saeutik deui alah hampir saeutik deui teh nah panuli teuing daek sakitu heuk teu kajeunah kan baik atuh teh sarua ada mertikeun ieu mah kan baik teh sarua geus moal sarua atuh da beda si kelak beuting sate teh teh penting sate barangi wah angin Dimas ieu karaton ieu puseur daya di awut-awut aya naon teu aya naon Majati atuh. teu janten artos Mendewat